eta kors. Aing ge penting sadia kiting puringkak di imah usaha nih. Ari teu kungsi lila aya sora nu nyicicik. Wilujeng patepung lawung di Jomantara dina pidangan dongeng Sunda sanyayakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasadayana dina hanca anu bade dikawitan dina padaran carios dongeng Sunda dina judul Kuburan Rana Bengsa. Dina waktu ieu hiji carita dicutat dina karangan anu asal-asalan ti Kang Ahmad pribadi mangga nyangekeun mugia sing jantan panglipur bakal pang beberah manah kanggo sadayana. Dina hiji peuting Ki Ahmad keur ngajanteng sorangan bari pok ngomong. Aduh. Ka mana ya pilampaheun ieu? Kuralang kuriling ulin milu jeung batur. Pagawean teu boga awewe can boga ampun. Kungsi lila torojol ieu baladna anu ngaranna Ki Asnari bari pok nyampeurkeun ka Ahmad. Pok nyarita, Mat, kenaon si lain sorangan wae atuh. Kain kumpul jeung batur garaple naon kitu tuh. Gawe ieu budak ngora tuh. Cuma alun kitu we. Puguh rarudet Kang. Itu ka dieu ge. Naon da? Kalah capena wungkul jadi duit henteu. Atuh lain udah gana duit urang mah hibur. Kamari mengadengin sada di ditu tuh aya ieu padet di kampung sabelah. Aya awewe geulis luar biasa cenah mah neangan pamuda. Tapi anu umurna 40 tahunan. Kan hese pamuda umur 40 tahun mah arang langka atuh paling oge umur belasan 20-an ka itu pasti eta bujang keneh ieu mah neangan bujang teh anu umur 40 tahun. Nah, anehnya jelema teh. Sugan teu cager awewe teh. Cager ngan berai kahayang mah sudah teu naon naik nu kumaha ge. Ai didinya bade saberapa puluh tahun. Bari nanya kitu ieu Ki Ahri ka Ahmad bari moloho. Sabaraha tahun, Mat? Saha kuring? Aya 40 tahun. Tah meuceuna sigana lamun kitu mah. Eta we bakal daekeun sabab anu diteangan teh pamuda anu umur 40 tahun. Lebahan mana teh imahna? Ari didinya tablah kulon naik saeutik aya unyuran awi saeutik aya imah 3 ta imah nu kaopat eta kan bedah geurana tapi da ora aturanna bengsa can boga budak-budak aja pantes batur aduh lamun jadi ka didinya jika bilatu ninggang dage bakal heueuh lah jika bilatung yang dage lah milik kacida. Lain kira-kira daekeun gitu ka abdi. Geus pasti daekeun anu ditayangan ge. Budak pamuda anu umur 40 tahun pan di urang geus sareng langka atuh pamuda model zaman kitu mah beureun asupna ge nya. Pamuda koplok beureun. Ulah sok kitu pamuda kolot meureun kitu. Tisap obrolan harita Ki Ahmad sapeuting mana ngahulang miraga meneng. Nah, awewe teh aya aneh. Hayang kalalaki pamuda umur 40 tahun. Batur mah teangan teh anu ngora keneh bari jeung jagjag. Ieu mah neangan pamuda kolot asa kumaha. Ari teu kungsi lila ieu Ki Ahmad breng kaca disada Ki Ahmad ngahulang aya naon
barang lo ya Ki Ahmad muka panto. Ki Ahmad lewas kaleuleunnakeun sabab ningali aya hiji awewe anu buukna ngarungkuk ka hareup ngarungkupan kana beungeutna. Ki Ahmad istighfar sabara-balikan ai barang ditinggali di red deui. Nakamana ieu awewe geus leungit deui. Sugan moal kuntilanak muncul neangan ka dieu naon atuh deui nya. Mau henteu. Si penting saria ke tingpuri dinggi tingpuri ka kieu. Gua disebut ingkun gitu teh. Tapi bisa jore atuh leungit teh. Sanggeus kitu Ki Ahmad tuluy diuk deui. Bari ngaleut kopi kada tuh bisa. Teu kungsi lila blak sarapanto. Teu ngabadugan. Curing hak di Ki Ahmad hudang cengkat. Brai panto dibukakeun red ka kenca red ka katuhu. Dawal we jelema. Masalah tuh ieu pagawean naon model kieu. Aing mah bisa sare ieu boleh kieu. Isuk-isuk rebun-rebun ya Ki Ahmad ngariwincik hujan leutik saeutik. Ki Ahmad ngincik rek maluluh eta berita eta carita yen aya awewe di lebah laneuh kampung sabelah anu ceuk cenah eta awewe eta wanoja teh neangan pisalakieun anu umur 40 tahunan bari jeung bujang tulen. Sapapanjang jalan Ki Ahmad red ka kenca red ka katuhu. Ki Ahmad pas anyrog palebah dina landeuh tuluy manehna ngahulang. Nah bener ieu teh kitu. Kabelah dinya imah 3 1 2 3 aing ka 4 mana imahna. Ya kabelahan apa ditanyakeun. Lempang beuki deukeut Ki Ahmad ieu ka imah anu 3 kanu terakhir kanu 3. Ki Ahmad nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya bade teras kamar mangja. Ieu teh abdi teh maluruh ka dieu teh saurna di dieu aya istri bumi teh aya 4 suhunan di dieu teh sanes. Nah, ada tiba heula ngikul 3 suhunan jar. 4 suhunan ceuk saha? Ih, pugu abdi muping wartos ieu teh. Kamari pisan ieu teh diwartosan ku Ki Ahli yen di dieu teh aya bumi teh 4 bumi tah anu bumi ka-4 mah eta teh bumi Nyirana saurna saur beja mah. Salah eta teh carita teh nya. Beja teh salah. Beda jeung kanyataan da ukur 3 bumi di dieu mah ti baheula eta ieu pun lanceuk belah hareup. Nu tengah pun biang ke kulut inung ka di dieu sakeluarga. Haditu nama teu aya deui bumi. Aya oge pakuburan kadinya. Ki Ahmad leuwas kaleuleunnakeun yen teu aya deui imah lianti ka ditu nama teh kuburan. Aduh. Buat nu peuting teu nyirana teh eta urang nyambutkeun. Aya daun jang. Henteu Pak. Ngan nya ngawartosan teh nya kitu. Atuh Bapak di bade tas ulah di nya aduh nuhun pisan ieu wartosna mana bita leres di teh bumi. Henteu jang ka ditu mah da kuburan kabelah ditu mah. Malah ka ditu mah leuweung geledegan. Ke ari kuburan eta teh kuburan saha di dinya? Nya di antarana aya kuburan
rana ngora yang anu ngaranna Imas Wanti Nyi Imas Wanti nu teu salah ngaranna teh tak eta teh anakna atuh bangsawan eta mah jelema beungal ngan tadina keur meujeunna sono jeung salakina beureun patali jeung nyawa urusan eta mah duka masalah naon nanti kurang ke anak kalau sendirinya ya gitu nuhun atuh Pak duh abi bade teras ieu pamit we bade kuy assalamualaikum waalaikumsalam sajong-jongan Taki Ahmad bari jeung mulang ngahulang nyaragaweun bawa nyar awewe nyar lalaki teh eta gitu tapi piraku pan geus eueuh atuh bareng keur leumpang di tengah jalan pasang rok pisan jeung awewe geulis anu luar biasa Ki Ahmad angkat ka mana akang reret Ki Ahmad ngareret bade wangsul namuli ti mana atuh tah di sabelah tadi kampung tanu bumi nu tilu eta atuh pada masinan kabdi ka ditu dabdi ge di ditu oh kutan di ditu nya nyamuhun atuh ah gede we ning sanes waktu da ieu teh rusuh jadi cuacana kieu ye bade hujan pilih teu kapujang wangsul da lumayan tebih geuning aing mah lah makan waktu geuning oh nya nuhun atuh ke sanes waktos mah ka ditu sinangnya insyaallah mangga atuh di kantun mangga lengkah Ki Ahmad meriret ka tukang direretan ka awewe bareng ngareret ka tukang awewe teh alah aing mah buka lebih katung datang peuting tadi gitu teh balanyang letirinya Taki Ahmad gumpat sakalumpat lampet aya sieun aya risi jeung reuwas kareunakeun tok sohagna Ki Ahmad bareng nepi teh ka imah Taki Ahmad sajong-jongan mah diuk dina kursi bari jeung ngahulang aduh teu balik deui ti ahli mere beja teh euy karena bensa cenah 40 tahun kalalaki umur 40 tahun aing teh teh daling jelemek geuning barang keur ngahulang kitu kolosor eta kursi astagfirullahaladzim aya naon deui wae aduh aing ge penting sadia kiting puringkak di imah usaha nih ari teu kungsi lila aya sorak nu nyicicik Mama, Maya, nak mana datang ka ditu ge penting amatnya. Naon urusan teu wawuh haring sia juri nyingkir setan nyingkah karitu kasabrang ka Palembang ai balik mah kerupuk karitu jauh terima kasih cekama aing teh sieun kudu kitu sajuri aya ge juri sieun ku aing a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati
lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal yasfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la shay'in illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa ma huwa 'aliyyun. Ini cejurik. Aduh, ampun. Ampun. Leungit sora susur angin bari tingcung sora babau anjing reket patemalan Ki Ahmad studio ngareureukeun kacapek ngareureukeun kareuwas itu kakaraeun aya beri model kieu aya keneh geuning makhluk anu teu kadeuleu ku jelema teh gitu. Waktosna parantos teh kapan pamirasa apunten urang teuneun dihaneureum sieum urang tuna dihanjuang siang dina judul carios kuburan Rana Bengsrat. Atuh-aturan kaum kasadayana wilujeng ngaso kapunten anu kasuhun bilih aya cariosan kurang merenah bilih aya basa anu teu raos kana mamanahan hapunten anu kasuhun car kurang tuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.